kota Bandung erek dibagi dua lain erek geus dibagi Bandung Barat Bandung Timurnya eta teh kabupaten teh kege kurang bagi-bagi deui atuh kecamatan urang mah aya geus tiba heula ge geus dua Bandung mah geus tilu di antarana Bandung Kota Madia Bandung Kabupaten jeung katiluna Bandung Lautan Api eta mah sanes kota Pak sanes itu sanes eta hari jadi eta lah ieu teh bener tilu Bandung Kota Madia Bandung Kabupaten Bandung Lautan Api tuh jeung anu Bandung Lautan Hampura aya hiji deui jadi opat ngan jelema teh nyahun opat berarti 5 jeung heureun ku tangtung gini jadi rea Bandung genep sebenarnya mah jeung Kagung Bandung itu adalah tuntutan Pak. Baik asa jauh-jauh juga Kagung Bandung mungkin saja terjadi Pak kenapa bos setuju jeung peuyeum peuyeum Bandung nah, ngeunana teh kieu urusan pejabatan keserian urang mah. Wah, kebayang kalau jadi gubernur bapak-bapak di kantor santai sambil tertawa aja ya kalau ada. Oh, moal tegas urang. Tegas gimana, Pak? Mun urang jadi mah tegas mata urang mung ngarasakeun kana adat sorangan. Urang mah teu bisa tegas. Tegas urang mah lain-lain heureuyan. Duh, aduh. Wow, urang atuh maneh teh kumaha? Percaya. tegas mah di mana orang melembata tos tegas berarti tos asak. Tegas. Tegas tenang tung. Cuma semuanya berdiri tegas. Tegas atau mah. Tah. Orang teh urang lulucon lah. Da pejabat tungkul kieu ge. Alah urang mah namarukan batur teh sarieun ku jami-jami ye. Ulah disalahgunakeun bahasa Sunda teh Pak Bing. Kunaon kitu? Eta lulucon teh ulah diterapkeun di nu bieu. Urang lulucon urang mah ulah di jalan kudu apa? Awas jalan lulucon lamun aya hujan. Oh, licin. Eta mah licin. Aya disebat licin teh dina pangaduan, montong licin sorangan. Licin. Ya mah licin ya pokoknya dia. Saya nggak bisa bercanda begitu. Oh iya, saya lupa di sini ada orang serius. Iya. Jadi, Lupa. Saya mau dengan sangat memimpin rakyat ini jangan dengan humor, Pak. Bapak kalau jadi pejabat jadi pemimpin rakyat Jawa Barat, mau apa yang dilakukan pertama kali itu? Tadi saya udah bilang, semua rakyat setiap nyunatan harus saja tanggap wayang semua. Tadi sudah saya katakan. Iya. Bagi yang tidak mampu, semua harus tanggap ceramah. Itu jadi ada klasifikasi. Kan kalau tanggap wayang biayanya terlalu besar, sampai 60 juta, 70 juta. Kalau ceramah dengan uang 10 juta sudah maksimal. Nah kalau tidak, sama sekali tidak punya uang untuk itu, nanggap rapat. Jadi semua misi dan visi negara kita akan tercapai dalam rapat hajat itu, Pak. Tapi kan ditanggap rapat. Daripada nanggap pabrik, guru. Waduh, jauh pandangan. Tapi anak saya Pak punya cita-cita. Kalau disunatin, mau nanggap kompanye. Lebih banyak. Aduh, kompanya dibikin ditertawa. Itu objek, Pak. Itu objek. Iya, objek pariwisata itu. Objek pariwisata itu. Kalau saya mah kompanya itu bukan itu. Apa gimana? Kehabisan bensin, beli jauh, isi saja pakai kompanya. Kompan, Pak. Oh, itu kompan itu. Kompan itu. Ingat itu. Kalau kompan, kalau ban kempes harus dikompan. Nah, itu. Kompa, Pak. Sekarang sedang dibagi tabungnya itu kan untuk kompa gas. Ya iya tuh. Untuk supaya tidak sesat, kita ngambil jalan potong kompak. Kompas pertama tuh. Alah, ya mau telepon pisan jelema teh kunaon atuh? Mana telepon teh ka dieu? Ieu tiluan dia jeung Asep Sunanar jeung Asep Taruna lalawara calon gubernur unggul. Si Ade kayak tadi ya cenah. Pejabat lulusan mana ini salah lagi? Kalau saya sangat optimis basic saya, Pak. Eta nu rumah makan mirasa teh cenah rek ngirim ka dieu teh tadi buah batu di dinya euy. Kalau itu hal kecil Pak, urusan makanan saya nggak jadi masalah Pak, nggak dipikirkan. Saha we eta mah bade bubur, bade surabi ka dari ieu sok. Tuh Aceh rek ngirim mah. Di mana? Aceh di rumah makan Flamboyan suka jadi. Dikirim naon teh? Sipud. Sipud. Cik lamun nya sipud ye Aceh. Tapi tahun hareup. Hah? Tahun hareup ngirimna. Teu naon asal 5 juta truk. Aduh. Eta da sipud teh sok asup membantu urang euy. Kumaha? Yang ngajaran Bapak habis saya pot. Serpot. Cing, halo. Assalamualaikum. Salam, sareng saya. Sekarang Ibu Tati di Kebun Bibit.
Tikuan bibit mohon. Mohon Kang Ibing Mohon. upami calon gubernur Jawa Barat teh 3 ayeunanya Mohon. Febrinya Hmm. janten teh masyarakat Jawa Barat teh bahagia sadayana Mohon. untuk tegang ya. Mohon. Jangan Dari pamukat mah kedah tegang, Bu. upami Kang Asep, Asep Taruna, Asep Sunandar, Kang Ibing sadayana berpartisipasi memimpin Jawa Barat mah tigana mah aduh ramak tekarnya katanya. Mohon, Bu. Terasa dayana teh ngibing wayanya Mohon. dan heureuy wayanya teh naon da masyarakat kudu dihibur Mohon, gitu. mohon. Dia salah ibu saha, Bu? Ibu Tati, Ibu Tati. makin ngibing dah. Janten teh Ibu Tati di Sumedang ya, Bu? naon? Ibu Tati di Sumedang ya? Sanes. Nyawa. Di Jawa Barat, di kebun bibit, handapan Pak Pati, jembatan. Ibu kawitan di Ya, Sumedang. naon. Enggak. Mohon, mohon, mohon. Ya gitunya. Mangga, Bu Tati, mangga. Bu Tati belum. Halo? 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 Assalamualaikum. Halo? Atuh aku lagi. Papan tong nelpon kita. Halo, Halo? Halo? halo Bang Ibi, Sekarang siapa? sekarang Jajang, Di Kawin jadi. Garut, Garut gitu ya Kang di Ibi, Garut Kidul. di Pamengpeuk. Oh, di Pamengpeuk. Aduh, emut ka Kesangkinya ya radio di Pamengpeuk. Kang Ibi, Kulan? kata Abi emut ka Nandar waktu tahun 2004 nya tahun. Oh, Pas ramenya tsunami hari teh, oh, paket tabuh di Sayang Heulang. oh. Pas tabuh 12 kata bahu meni bener. Panginten di Sanjena ya tsunami si goreng pas tabuh 12 nya teh. Panginten putkeun paket Sunandar teh. Aya Pak. Mohon. Mohon harita. Nuhun paket. Aduh, tersangkanya orang ngomong pek ieu urang lujang tepal. Nuhun paket, batur nuhun. Mohon. Ada dukung Pak Asepnya. Sum sotong enak teh. Ulang. Usum cumi-cumi. Beres balik ka itu ah. Betul pandra di Santolo deui paket. Mohon. Wah, asta. Santolo teh cumi-cumi abdi madu resep. Cumi-cumi teh bahasa Indonesia mah gratis kok. Cuma-cuma, eta mah cuma-cuma. Cuma lanjut lah cumi-cumi. Banyak. Kang Ding, Bulan? neme abi teh pan nuju tarawehan. Mohon? Nah, pas ngagilekeun kana mara, Mohon? lah jadena teh. Taraweh japlah lah, kabeng bat heula aku ya. Gaplah mah balak genep Bapak. Gapleh eta teh mah. Nuhun mangga nuhun. Nuhun Pak. Nuhun mangga di Pamengpeuk nuhun ye. Halo? Halo? Jadi Bapak Nabi Halo? Halo, assalamualaikum. Sareng Biati. Mohon barang Kang Haji. Asep turunnya nyangka istrina. Aduh ya. Ada jauh lah, ayo Asep dengekeun sia. Dari Kang Asep wae, ayo Kang Asep Sunandar. Karena Asep turun nyangka istrina Asep Sunandar. Nah, Asep turun macam gaduhan istri. Dikerem heula geura. Ayo naon sayang. Aduh. Ini Papa, apa kabar? Nah, sini saya dekat sama Papa nanti dipopok ya saya. Oh, dari rujak, siapa yang gitu. Ada rujak di sekolah proyeknya. Nuhun ah da rambang gua. Saya Alhamdulillah cece. Mohon kudu sari itu dia tuh. Teu aya teh nu ngintu lah. Anu ngintu. saya yo. Wah, itu cuma bahun di pegawai kayak gitu. Nah, bahun teh. Bahun tuh. Wah, bahun tuh mungkin dengan cili untuk dengan budak untuk sakit teh. Tidak ada teh. Kata lucu, tuh lah sia teh. Ada jalan ulang. Gubernur kudu kompak. Pak. Bulan? Salam atas Kaneng Mary-nya. Mangga, mangga. Nama mau Neng Mary. Garuh Neng Mary atuh. Sareng kaki putih sah. Aduh. Buk mangga. Mana turun kan? Mangga. Salam. Halo? Halo? Demi Allah rame tah. Demi Allah rame sareng saya. Demi Allah rame. Batur mah reaksina tekan pondok demi Allah rame. Aduh bener gitu. Jadi berarti nu urang tadi teh saruri. Rame iya tuh kunaon ku atuh beureum we. Alah. Halo? Beureuman ieu kok. Halo? Alah aing mah euy. Eta beureum hiji. Ieu beureum mah hiji. Oh, operatorna gitu beululeun tuh. Beureum hiji dipencet teh daek. Halo? Oh, lain. Geus kajeun lah. Kalau saya jadi gubernur, mungkin Koko juga saya angkat. Diangkat ke mana? Ajudan saya untuk mengawal saya karena merangkap sebagai operator. Halo?
Itu sareng saya. Jika tahu bagian kuisi aku udah dicek. Saya patah tuh soalnya. Si Asep patah. Heeh. Saya turun tengiri ngomong teu rame cenah. Nah, mana teu teuing ka Asep taruna teh. Takutnya. Teu rame mah irungna. Sugan aing seuri, sugan milu ngomong tempok komo reaksi aing. Cicing we eta ada yang digitukeun. Asep nu lain-lain. Teu aing mah Bang Blas we pikiran teh. Da bulan puasa ieu teh. Bulan puasa mah teu gunakan emosi atuh. Pan setan. Nah, emosi mah kudu. Nah, Apaan kudu panas eta cai teh dituna dina emosi. Oh, termos. Ah, aing masuk kamarana bae. Ieu mah beres siaran ya bahan galungan ya. Halo? Ya. Bulan. Sareng saya. Di Batuwangi teh Banyaran. Balik enak Batuwangi. Oh, iya cenah teu ka Persik buka teh da teh terang abdi mah. Insyaallah kan jadi stiker. Stiker ditapelkeun na mobil vlog ke stiker. Beureung ngenyet empeng ini. Kita gambar Asep teruna. Alah, naon mana empeng? Kadaharan ti Palembang. Empeng Eta teh mah empeng. Jauh pisan jeung empeng. Balik. Empeng mah geuning pun bojo aya syukuran teh sok nyen empeng. Tumpang. Oh, tumpang. Yo kan. Aji mun lain-lain jig-jig tumpang maka di kadadenya. Atuh berak jeung leumpang meuning tumpang kuda. Tumpak eta teh mah. Tas yate nolong. Mohon mangga. Selamat pagi. Ah, euy, aya bintang film India ka dieu. Aduh. Kararumpuh ya jalmi-jalmi sadayana ni lengkap. Heeh. Aing ngadaran murek jadi calon gubernur mah kabeh daratang. Biasa sesi saum intenya 7 milarian THR Naon? THR janten menawi aya si piwalasna ieu mah da abdi teh tinggal di tanah ayeuna mah tajil teh kana kolak kolak Atuh nah ieu kan. Urang ieu urang Medan. aduh Pak Ustad Mohon, alah. saya terus ini siapa itu Pak? Kugurowokan pan ibu ngalbengi ge. Oh namanya teh Saur. alah Tangane malang saha. Kepaksa nerangkeun. aduh Teh mah kudalang saur ngiratan dana panjang. Yo gitu. Padugi ka kitu. aduh ampun Halo. Salam. Ya. Parijanten ka DKM di Pendopo Asep Taruna. Iya. Gusti. Iya bagian ketua kenceng. Tongerakeun sia teh. Da kenceng negara deh atuh bangsa kepala dinas sungkul. Paling minimal 200.000 Saurang. kali tiluan. Yang ngilu urang tiluan lagi daftaran kenceleng. Ari nyawa kitu mah. Aduh, ai maneh. Mohon. Kan di sana teh aya ininya aya sumping dongkap eta bentena ai kang nyalira sareng kang sanes eta kumaha tah. Oh, ari sumping mah lamun dianggona dina ceuli. Eta mah susumping atuh. Aya ge sumping mah batik, eta mah aya. Samping teh mah. Anya. Ari sumping mah lemes, kanggo nu datang upami dongkap ke pribados ka sosoranganeun. Pribados nu dongkap pisan basa salira keluar ti panto teh kitu tah. Upami sumping mah Nanyakeun. mah atuh diarentos sumping. Eta ge sumping naon tanyakeun. Nah, aku mah kayaknya nanyakeun. Namanya sumping, pananya tuh teh. Mohon, abis itu dokter. Bener tanya, bener. Ari mah sanes seureun sumpingna kita. Sumping, Sumpah. sumpah, sumping. Ay sumping, mah. Di mana jangkrik, ping-ping na sebelah sumping teh. Sumping kue. Iya nya. Da abdi ge nuju diajar kana bahasa Sunda ieu teh. Jantan resep pisan dia ka kupingna ku pribadi ieu. Sieun di Marat teh aya kieu. Jadi etang pendidikan ieu nya. Kanggo bahasa Sunda ieu. Sumuhun laras. Laras dilajengkeun we kana anu salajengna. Aduh. Bebel sia. Bebel itu. Aduh. Dikau ngap ya. Ngap. Aduh, alah cik atuh eta telepon ka dieu euy. Kami nuju siaran, duh ampun urang mah. Halo. Alah, Pak Sep, Di Bade Manyar, Di Tasik. Waduh, Aduh, di Tasik segalanya. Aduh.
Mun kewe ka bumi teleponan mun. Aduh. Nuju siaran di Radio Mara. Waduh. Mun. Yang calon gubernur, Batur lain batur oge nu siaran di TVRI teh beja-beja kitu. Lucu siaran di mana kita? Aduh. Lainana udah jelema nih. Asa-asa we isukan orang kudu kudu istilah kawe kudu rapat itu. Rapat di mana? Rapat di mana? Teh isukane anu ngajakan. Rapat oji. Kayak ngarariung kieu teh resep teh hese teh itunya konya. Urang teh cing naon itu euy. SMS-nya. Cici eta seuna. Ieu tuh stop Asep Taruna wae euy nga SMS teh karunya. Kang Ibing lamun Pak Asep Sunara jadi gubernur. Hari Komandan Batalion Giri Harja tilu kusaha. Aduh, Komandan Batalion. Asep Taruna mah di gubernuran cocokna bagian masak. Sukabumi, di Sukabumi teruna ta. Kabur dari Asep Taruna pantesna janten naon kutunya ho itu. Terus naon dikepah udah reapisan sih macan lagi capek aing mah. Tong dibaca we di eta we. Dipotret we. Walah, udah bade ngadukung saha duka teruskeun ka masing-masing eta mah. Bade ngadukung mah saha wae ge sami wae mangga we lah. Bade ngadukung ada pimpinan urang, didukung dipilih ku urang. Asal nu penting mah urang tetep mah hiji nya. Satu KBG berkesana satu berkesini situ. Bersatu ulah pakia-kia. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakia-kia kecuali rek dibarengan ku pamider-mider. Jadi pakia-kia teh nyambung jeung pamider-mider mah. Urang ngawuluku, terang wuluku tuh Ambon segala itu. Maluku eta mah. Maluku atuh teh mah. Nah eta kamu tidak punya Maluku. Ting coba halo. Sareng saha? Ti Cangkuang Banyaran, bade naon, Pak? Protes tadi dijieun lagu. Mana dianggap buta euy? Dianggap arima. Leuheung arima dianggap bukbis. Mana cenah panggilkeun ku Pasek Sunanar. Urang lamun dijieun bukbis, dipelong ka jelema nu diancur tah apa emang. Oh, dume ajianna tidak panon. Ajianna tina panon. Oh, nyorot gitu nyorot. Malam jelema eta na tamaga. Balik ya. Ulah teh kaca enteun. Urang kana bukbis teh resep euy bener lain heureuy ti bubudak. Katimus bukbis. Bukis eta mah Palingan ane aya anak rawana di bukbis. Sama, malah dilewat bukbis teh. Kayak sakantor eta Indrajit Ketan. wajib. Tadi kalau kita kena cakil. Atuh geuning teu dina akuarium teh aya lauk dasa muka. Arwana. Arwana eta mah tuh. Udah seru. Udah kana lauk oke. Sadayana. Tah anu mata ke ulah gagabah. Bangsa aing mah arapa kana. Halo. Teh kaya lauk dasa muka. Palingan eta lauk kuda-kuda cinta. Halo. Mon. SMS Mara. Sok catat kok. Nomor S-na 0855 212 1067. Nuhun. Bulan. Bade naon abi ngonang batu abi gaonangkeun. Abdi mah bade ngonang. Oh, Pak Haji Topik ka dieu gitu kamara gitu. Oh, Pak Haji Topik kali sok atuh bari barang kirim ka dieu Topik. Topik saya Bunda. Topik. Topi eta mah. Deureikeun ah tong deureikeun. Udah diheurekeun atuh maneh teh eta teh Bung Topik teh gagabah maneh teh tokoh ting tokoh emas ting tokoh Masyarakat. tokoh yang sekolot akti-akti geus tokoh. Ai tokoh mah ya ulah kagak lempar tokoh takraw. Aduh. Alah, lebih katereh ke nyorok sok. Alah. Iya, atuh da urang teh ento ngobrolkeun wayang nya. Sekali-kali pan kikieuan jeung urang Batak ieu. Pikeun kado dalang ge. Kuping ka dieu mah eta nu rek ngirim teh ka aran teh mana tuh restoran? Wah, para redit keur kieu mah manehna kan butuh Bubur jujum eueuh. Pedit. Acan meureun. Pedit mah. Rumah makan cenah mirasa teh sugan teh nya. Pedit. Eueuh nya pedit. Pedit. Tah, sing pupus ya kaca.
Kumaha kali kacang pupus ya. Rasakeun pake Namun isuk-isuk tah. Surabi Pais. Teu bisa teh pake isuk-isuk aya kacang pupus. Ya kadang sieun paranya kotan. Ngajaga dahareun benernya. Nya. Halo. Ya. Eta aya urang karoskeun. Aya mun. Mohon. Nah, siap. Kunaon itu bulan puasa teh ngararewa pisan ka Situlunga teh. Lain teh gablok duit keur meulina mah teh dicatat. Itu maksud urang teh tegablog kitu maneh teh kabina teuing. Tegaduh. Kasar tegablog mah itu. Kasar. Lemesan seetik. Tah, aduh geus datang deui telepon. Halo. Salam. Bulan? Oh, Tiwi, lagu Tiwi. Tiwi. Oh, Tiwi. Tiwi, dok celentong gitu. Eta mah tilir. Oh, tilir. Ai tilir mah jelema anu teu balanta balanta anu kabar teu puguh eta ya. Tolol namanya. Dina jagong. Ai tiwi mah semir. Iklan eta mah. Tiwi. Halo. Sadar geus karolot dengan ngalalonying. Halo. Salam. Mohon. Bulan? SMS atas dia Pak? SMS marah ya. 5 212 1067. Mohon. 0855 212 1067. Mangga sami-sami ya jadi halo. Salam. Mohon. Oh, Asep Sunanar, Asep atuh. Asep atuh. Asep mana? Asep Teruna, Asep Sunanar. Oh, Asep Teruna. Wah, eta mah pangkasepna tapi di Kalimantan di Leuweungna. Ya, mangga. Ulah gitu-gitu teh ngasep maneh teh. 0855 Halo. 12. Salam, sareng siapa? Sekarang titik betul ya Asep. Mohon. Iya kan itu dari pemikiran ini dari gubernur ada Pak Asep Purwo cocoknya tentang Pangdam. Wah, Kara aya jaman nikah. nah, Pangdam apa aya Pangdam hayam? Kanang. Salah satu kayak apa ya? Ditewak siapa aing mah tanu nyebut kanang hayamna teh mah. Selaku pangdam ayam ditewak aing mah tingali we. Keun Bapak ada di kekeak mah wajar, apan ari kekeak teh manuk curi eta teh. Korea. Koreak mah ya dibagi dua, koreak utara, koreak selatan. Cuma tuh. Tapi kan gitu maneh. Alah, sahur. Acan. Ya meni urang ngirim pisan dahareun, urang gitu ngirim ka batu ya. Siaran teh karakter poe dahareun. Heuh ngetes we petruna. Tingali urang mau reaksi teh. Sudah aya beungeut lapar teu urang. Jual kursi ya teh. Ayo sugan teh opieun. Aduh. Naon tah? Leuteun nya mah pun teh. Bang sok ngalut. Ciko lagu naon kok? Cing lagu enakeun kok. Naon euy tong musuna tuh we. Lagu keras dong, keras. Eta we lagu TV tadi buru. Tepang larai nu ngaran teh buru-buru. Kanggo Cepip di Cijaura Girang. Potret doma parantos dina cepengan Bapak Asep. Tos dugi ya bukan nama lah. Abi sanes calo. Sanes calo kade. Mangga we langsung. Sanes mediator. Sanes. Calo mah tuh ngitung 1 2 calo 4 3. Calo mah anu aya dina tungtung sungut badak. Cula. Ai cula mah tong kitu kakolot sia cula. Kurang ngung. Ngan Kakurangan ngung saya. Cula kitu sia kakolot cula. Ngung. Aduh, urang mah euy. Kumaha bulan puasa teh tapi euy bulan puasa mah anehnya. Jam 11 we ningali budak dahar bala-bala da kumerot atuh Kabita ya. kabita Cari raman eta mah. ningali ucing modal urang mah. Kabita. Entar tuh. Halo. Salam. Lagi rawat kan? Naon we? Kamu sebenarnya? Naon? Sa? Beda?
Ngeos atuh sia mah telat ngabajaanana. Oh, ngadengikeun perlu teh yang teu sedih mana ngadengikeun. Sugan budak damar sadekeun urang teh bingung haruk henteu ya. Suhing we nya berarti. Salam. Salam. Ngadengikeun teh berarti mana boga gawe. Budak orang mah ngadengikeun radio aya ke matu baraling. Oh, maling-maling kesempetannya. Oh, tahu sudah. Aduh, orang mulai. Halo, Ini, Bulan. kalau budene nyungkeun lagu ieu cenah di anjuran ngahalang ngibing. Oh, jak uing kacapina. Kita sok atuh. Dang 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 sok. Dang. Halus dah. Nyurupnya. Halus pas dah. Pas pisan. Teng dang dang. Sok atuh Kang Ibing anu eta nana kacapina. Sok no. Nong, neng, 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 Sok momo lamun buluan cacak lenang abdi sieun. ting teng ting abet cacakan bulan sok amun lenang abis. Kana naon atuh we? Naon cing? Naon buileut? Oh, cacakan lenang sieun. Nya, kamu jak. Iya mah, jajuran ada. Oh, padahal itu kena bencana. Jajuran. Oh, asuna jo. Ya gitu. Aduh. Aduh, kolaborasi etanya. Tapi lamun laguna Cianjuran teh nyeni, tapi lamun laguna misalnya amun rumpakana rusak mah urang cilaka. Ruksak kumaha? Nya umpamana we meningge dijajaku Belanda. Dibutun. Wah, urang teh kudu jauhan penjajahan mah. Kudu apik teh nya kata-kata teh. Mata geuning kolot baheula mah geunya. Bari ditunjuk teh geuningan barudak kudu mikir ti leuleutik. Terus Maneka hutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan. kombinasi. Nya. Pan geuningannya budak leutik bisa ngaput. Eta mah Apalagi mah anak tukang jahit. Thailand. Daling ding asih. Aduh. Nu urang. Daling ding asih. Nu urang. Ngalangkang galeuh lamunan. Ngagalindang tembang tilam kamelang. Rendro eta mah. Sarokna gua sarokna. Daling ding asih. Nu urang. Tuh. Daling ding asih nu urang ngalangkang galeuh lamunan ngagalindeng tembang tilam ka melang Lagu bahasa India, lagamna India. hantam tenehi tunham mewan tunnehi Gitu nya. Aja maraj. Aduh. Aja. Artinya naon teh mah ini aja teh. Aja bonteng. Acar teh watu. Tak kieu hirup teh. Alah, euy. Ada ringani Ieu Pak Setruna Para hadirin rupina heureuy urang direnan sakedap margi. Urang lajengkeun kana saniwara anu tos manut. Serius nu geulis jadi kunti. Henteu kieu Pak Ibing akina atawa uing akina, Ya. Pak Ibing salakina, ade anu geus maot kunti datang. Begitu kunti, Ayelah, seterusna dukun. Tah. dukun heula atuh nu ngabuka, Bro. Sok dukun. Ungai anu dudukun ka emaknya Ujang kabeh sukses. Ujang jangan tuh mayor anu di kidul ka emak datangna. Ayo Ujang aya naon ka dia? Sebagai naon ini? Dia teh budak ora salakina ieu kunti teh kunti anu geus maot. Kieu abdi teh me Mah, Emak Ujang lain me. punten sok gugup di dipayunan kumat. Sok aja Ujang kita wiji-wiji kira pada menyer beas di ding-ding lihat. abdi teh bogoh ka hiji awewe. Terus Namun eta budak awewe teh duka kumaha mah unga malam Jumaah sok ngiles. Sok teu aya. Kekelenan Ujang, abah rek nanyakeun aing ngiles ka mana teh. Nu matak abah abdi teh bingung na teh
Da mun teu manehna nu ngiles abdi nu sok ngiles. Astagfirullah. Ieu teh ngilesna teh cenah mah sok ningali teh ka astana. Oh. Kuburan. Ka kuburan. Oh, jadi mun kitu mah pamajikan Ujang teh Kunti Incu. Nah, teh anak menaba beda ieu mah Kunti geus incuan. Abah sanes heureuy apa? Abdi teu